ada dalam hidupku. Ku sadari semua milikmu, ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh. Mohon mang. Sama mana indit ninggalkeun di pasantren. Mamang boga amanah ka maneh. Mangga mang. Ieu aya 5 amanah di mamang anu kumaha kudu dijalani. Ulah sampai poho, ulah sampai ninggalkeun ieu amanah. Mohon. Nu kahiji, arek di mana wae, arek pangijing saha wae. Yusuf kudu make ilmu pare. Semakin isi eta pare, Yusuf kudu semakin rungkuh ka handap. Nu kaduana, kudu tumut ka kolot, kedah baktos kanu jadi masa dan bapa. Kedah bisa mulang tarima. Nu katiluna, kedah silih asih, silih asuh, silih asah sareng sesama. Omat etanya. Nu kaopat, Yusuf kedah takwa, jaga ketakwaanana. Ciptakeun kabagjaan ku katakwaan Yusuf nya. Dan nu kalima nu penting nama. Nu kalima, jaga waktu nu 5. Nyaeta salat anu 5 waktu. Sebab eta kunci kebahagiaan Yusuf keurengke di akhirat. Eta jaga Yusuf. Eta amanah diman. Omat kudu dilakonan, ulah dipohokeun. Ya, udang ih berang. Ih, anggar keburu ibu kalau kieu nanya. Ya. Ih, udang berang nih. Yang seberapa? Tengah itu tare itu imsak, burukan. Geus puasa. Berang nih. Yang seberapa? Tengah itu tare itu imsak, burukan. Geus puasa gitu. Heeh, burukan. Dekat sekarang Sahur mimiti ieu teh berang. Ya budak mana budak? Itu enggeus budak geus budak. Ada dana jeung naon da apa? Jeung naonna atuh saaya-aya. Ki atuh sakedeung deui kelas kedeung deui ka. Guru sakedeung hanya Aing. Isok minum bola kaburu imsak. Kok anjir
Kamu tuh mau rokok? Poho. Nya kuntung Baik atuh nih da sakedeng dege imsak atuh. asum abang ojek muatan aing. Baik atuh sakitu oge alhamdulillah sok sa kenyot 2 kenyot. Kulin ka marudak. Ka mana? Nah, ada gawe kan udah marana. Geus niat acan eta teh. Sesapat ayeuna babareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardu sahri Ramadan adihi sanati lillahi ta'ala. Salatu khairum minan naum. Jam 4. Gara-gara sahur ini siapa? Ya Allah, ya sahur perdana jeung mie. Baik. Nu penting mah niatna we. Nawaitu sama godi amdai parusari di sanati lillahi ta'ala. Niat ka puasa dinten anjing ti pajar dugi ka suruh. Mana karena terpuasa mana? Nah, ari cecep pan teh keur sahur. Sahurna naik mana? Tinggali 10:30 berang. La ilaha eta. Can ngarobah jam. Sia jam pae anjing mendikut. Terus saya orang ke Pangkalan itu geus di dagoan euy. Ini sama jam pae dikut anjing ya. Kayak tuh dagoan. Cep ya kayak telah. Ojek Kang. Oh ojek. Mohon iya badai ka itu sabaraha Kemana? ka Cantilan ieu teh. Ya sok 25 kan. 25 kan. 25 wae. 25. Teu tiasa kurang Kang. Oh, pas pasaran. Pas pasaran Oh nya tuh 25. mohon ya. Itu helm. 25 Helmnya masih aya polisi di payung. nya sok atuh. Manja sih emang. Mang, tos Mang di dieu Mang. Oh, nyesok Kang. Sabaraha Mang? Nya 25 tadi we. Nya 25. Duh. Atos teh di mana nya? Tadi teh. Oh, iya. Iya Mang. Aduh, kayak nu pas. Aduh hartos nangasa kitu-kituna deui abi ge. Ya bener we turun pisan teh jangan ngalarisan kan.
kumaha tuh nya carana meh pasnya kumaha tuh mun balik deui gitu abi jadi pas Oh, gitu saya tuh saya. nya tuh Kayak kali itu Mang. deui, uih deui jadi pas gitu. mohon deui jadi kali itu. pasnya Nya, nya. nya meh pasnya emang nya Benar-benar. Emang ceban Nah, ini 10.000 panjajina ke 20. kan jeung abi emang duaan jadi 10 ewang geus liar Suwe boga penumpang teh nya 2000-an lah lecek. Mending sarekeun aja. Dah. Hei. Angkat. Masuk dulu. Doakeun. Amin. Assalamualaikum. Salam. Nah, tadi teh di dia Kangnya. oh nuhun mang nuhun ya mang tos deui ka etakeun Sami-sami. nuhun Helm atuh Kang. oh Hei, nuhun pisan mang ieu aduh nya, jadi sami-sami. pasnya mangnya Sami-sami. mohon suklah cing barokah Amin. Yuk, Kang mangkat dulu atunya. mohon mangga nah nya asa boloho aing teh dek gawe nah ka dieu deui aduh kumaha ieu nya duit beak ditipu aing alah topi eueuh ka mana bingung ieu ngojek nih sepi kieu muatan kamararana panas ya. Ngojek mau balik kieu mah euy mau balik ah dengan nyatu mahal parah ini pada ngojek anjing muatan nyatu bakar dulu tetap ayam ini segar urut sawur Itu ibu bapak kesurukan. Ya orang tinggali. Yuk. Mana Isani? Itu anu pakai jaket biru. Ayo. Tuh. Oh, bener. Bener.
Bang, aku kayu kabur. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanya